lamun nu gewa ka kiai geus maotna sina sorangan heuh abu sina sorangan heeh nyewehan boe sina sorangan geunatkeun takukeun kan hayo ternyatakeun sila ngagali kuburan sorangan angkatkeun akan sia Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-raufur rahim wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih amin lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ya man biyadihi maqalidul khairi kulluha wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma amin wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratal kiram wal muhtaram syaikhi wa syekhinal kiram pangarsa guru urang sadaya anu parantos maparing tausiah anu kalintang kusim abdi dibekah hormat Allah dimuliakeun. Hadratal kiram para kiai para ajengan wabil khusus pangarsana Kang Haji Dudung selaku kasepuhan urang sadayana anu urang doakeun kurang sadayana mudah-mudahan dipaparing yuswa anu panjang tur barokah. Para putra putri sadayana masing dijantenkeun putra putri soleh tur solehah anu kalintang kusim abdi dibekah hormat Allah dimuliakeun. Aparatur kepemerintahan dari atasan sampai bawahan anu kalintang kusim abdi dibekah hormat Allah dimuliakeun. Anu mudah-mudahan sing kalebet kana katerangan jadi pemerintah adil sakjam sami sareng ibadah genep 1000 tahun.
anu kalintang kusim abdi diberi hormat ku Allah dimuliakeun. Bapak-bapak, ibu-ibu anu hapunten teu tiasa nataani ti hijina bade ditata hiji we anu terang pangersa Kang Haji. Kang Haji atuh anu kalintang kusim abdi diberi hormat ku Allah dimuliakeun. Bapak pengatur waktu penjaga acara anu mana alhamdulillah atas kabijaksanaan anjeunna sim abdi tiasa cumarios dina ieu tempat anu kalintang ku sim abdi diberi hormat ku Allah dimuliakeun. Bekakantun hayu urang sami-sami manjatkeun puji wa syukur kadat Allah nu Maha Ghafur anu mana alhamdulillah kalayan kudrat agena ya Allah subhanahu wa ta'ala anu tos ayat titis tulis diajali gurat badag tinu kawasa catatan tiloh mahfudna anu dibuktikeun dina tanjiji hadisna kalayan disarengan sareng kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang sadayana dina ieu siang, dina ieu jam, dina ieu menit tiasa kampal ngariung dina tempat anu insyaallah dilungsuran rahmat oge magfirah ya Allah subhanahu wa ta'ala. Oge pamudah-mudahan wayana urang kempal dina ieu tempat salamina masing aya di atas hamparan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Aya di bawah naungan magfirah ya Allah subhanahu wa ta'ala, dikawal ku syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disambut ku karidwan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat wa salam mudah-mudahan dilimpahkan ka junjunan orang sadayana nyatana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu pamudah-mudahan wayana orang kempel dina ieu tempat ngaoskeun shalawat ka anjeunna mudah-mudahan orang sadayana masing kalebetkeun jalmi anu nyuksruk galur sunnah Rasul mapai-mapai tapak lacak para ulama sehingga orang sadayana mudah-mudahan ketempelan orang sadayana sareng para ulama, ketempelan orang sadayana sareng warasatul anbiya, orang sadayana masing dikepelkeun mungkin di yaumal akhir sareng jalmi-jalmi anu saleh tur salehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadajan diteraskeun kana naon bae anu bade dikapayunkeun masih keneh dina raraga hari raya Idul Fitri sanaos tos rada ujung nanging sim abdi ngarumaoskeun kapungkur da alit mah di dieu ayeuna we calik di Sukabumi soteh. Mong abdi begitu keluar di sekolah MI Cisoka langsung abdi lebet ka Kobong. Bari dongkap ka Kobong ge abdi matara ngaos pagademelan teh mopok galeng sareng mijahkeun sareng biasa we bagian ka sawah. Tangtos tah abdi salami di dieu kapungkur nuju alit keneh nu kahiji nami nage budak nami dage murang kali tangtos aya kalepatan sim abdi anu karaosna anu teu karaosna dina saah ieu pisan sim abdi nyuhunkeun dihapunten ka sadayana bade ngahapunten sadayana. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Oge nu kadua bilih aya katuangan bilih aya leueuteun anu mipit teu amit ngalakeun menta cek bahasa sepuh mah mau ngarana
terus jadi kepastian upami kiamah eta katuangan jadi kulit jadi daging sok sieun kalebetkeun allahmu anil haram wan naru aulabi kumargi sakitu sim abdi nyuhunkeun diridhokeun sareng dihalalkeun tina katuangan anu katuang ku sim abdi bade ngaridhokeun sadayana. Alhamdulillah, insyaallah mungkin Allahu yajma'u baini wa bainakum abdi tos nyuhunkeun istihlal istirdo bilih aya patula patali anu disebutkeun hablum minan nas margi mungkin di yaumal akhir atanapi di alam mahsyar Allah bakal ngantek ka jalma anu aya urusan dosa patali anu patali jeung papada jalma kedah direngsekeun heula jeung anu patula patalina sim abdi dina ieu saah tanah anu katincak ku urang menjadi saksi bisu teras papayon anu didamel menjadi saksi bisu insyaallah urang sadayana tekenging aya patula patali mungkin dipayunan Allah sok sieun urang ke diantep ku Allah nyamana panon poe 7 bari ahontal. Insyaallah mudah-mudahan urang sadayana sing tiasa ngabebaskeun tina sagala rutina amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu saterasna wirehing ieu acara teh anu kahiji parantos pada maklum ngadahukeun kersana pun Allah pangken da bilih terang abdi teh raina Cik Nur raina almarhum oge panguntenan sim abdi bade nyuhunkeun itidar heula ti kersana almarhum si Anudin syukur patula patali jeung papada jalmi khususna anu kempel di ieu tempat sim abdi hoyong dibebaskeun anu aya patula patali sareng almarhum kersana si Anudin bade ngabebaskeun sadayana. Alhamdulillah, mudah-mudahan kasayan bapak-bapak ibu-ibu sadayana masing mampu ngabukakeun pintu karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu kahiji tadi acara teh ngadahukeun kersana pun alo jang jenal namina jenal muttaqin sok di dede cenah di dieu teh pada ngarebutkeun cenah hayang aya anu bebesanan demerenan dianggapna ku jang jenal mah di dieu dianggapna teh banci kabeh da awewe mah mung hiji-hijina neng Nisa anu aya di ditu di Sukabumi. Jadi hapunten anu kasuhun kurang doakeun kurang sadayana mudah-mudahan jang jenal nikahna kaneng An-Nisa masing sapertos nikahna junjunan urang kersana Rasulullah kasih Khadijah al-Kubra mudah-mudahan nikahna jang jenal sing sapertos nikahna Sayyidina Adam alaihi salam kasih Hawa mudah-mudahan nikahna jang jenal sing sapertos nikahna mantu Rasul kersana Sayyidina Ali karramallahu wajhah kasih Fatimah Az-Zahra. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Intina urang doakeun rumah tangi jang jenal masing salamina aya di atas hamparan rahmat Allah. Amin. Masing aya di bawah naungan maghfirah ti Allah.
amin. Masing dikawal ku syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masing disambut ku karidwan Allah subhanahu wa ta'ala anu intina di dunia mawaddah warahmah, cek bahasa budak ngorak mah samawa teh parat dugi ka akhirat rumah tanggi anjeunna masing tiasa sasarengan karayan aya dina rahmat oge magfirah ya Allah subhanahu wa ta'ala. Oge upami teh mah dipaparin keturunan bade putra atanapi putrina, mudah-mudahan jang jenal katu teh Nisa masing dipaparin putra putri soleh tur soleha, oge putra putri soleh tur soleha, mudah-mudahan masing janten kebanggaan orang-orang terdekat anu disebatkan guru ratu wong atua karo itu menjadi kebanggaan terutami orang-orang terdekat sing merasa bangga ketika aya anjeuna ulah hari ganing anu masih kena aya kene anu tos teu aya oge akina ninina bade picireresena atanapi picikiraina, mudah-mudahan aranjeuna masing bangga ku ayakna, aranjeuna ku melenang di alam dunia. Naon kebanggaan kanggo anjeuna emut kanu tos pupus sabab laulal ahya lahalakal amwat, lamun teu aya anu kene teu aya anu hirup kene yakin bakar ruksak jalmi-jalmi anu parantos ngantunkeun alam pawenangan. Langsung acara ieu nu kadua teh nyatana haolna kersana pun biang emak di Cikirai sareng mama khususna umumna urang niatan wae urang calik di ieu tempat sok sanaosa ieu tempat kabuktosanana insyaallah ahli kubur urang sadayana aki nini buyut bawo jangawaring udeg-udeg kait siur insyaallah tepi ganjaranana kanu parantos ngantunkeun. Margi dina kitab Ihya diuningakeun langsung baik urang ku bahasa urang ketika urang megawe amal hade urang teh kudu diisolkeun deui ka ibu rama urang sadayana insyaallah kedah diisolkeun deui tak gitu kan Haji insyaallah. Kecuali upami orang lain neme kedah nganggo bahasa Allahumma ausil sawaba ma qoro dahu da urang mah ieu mah orang-orang NU atuh da orang-orang versis Muhammadiyah mah benten deui nyata abdi kantos nyarios sareng aranjeuna wah cenah nu geus maot mah maot we eta dalilna teh cenah naon dalilna teh wala tajiru wajiratu wijro min wijro ukhra bahasa nana teh kitu nu geus maot mah geus mau aya patalina jeung nu hirup eta ngobrol geunah beungeut gak gabah eta ngobrol teh padahal mah ditingali dina tafsiran eta ayat ternyata nu disebutkan wala tajiru wajiratu wijro ukhra itu ketika beda agama beda akidah tetap upami satu agama satu akidah apapun amal urang nu dilaksanakan ku urang insyaallah bakal tepi ganjaranana ka ibu rama urang. Naon margina aya tamsil dina contoh aya hiji kajantenan hiji jalma keur waktu di dunia cek bahasa urang tunggu di parun catang dirempak purah bobok tukang tarok duka teuing ari mukakeun isian rokma ngeun anu penting eta jelema maksiat keur waktu di dunyana
nya ku ibu ramana langsung ditikahkeun kumaha tah alasanana sok sieun eta non sugan jeung sugan ieu budak ketika ditikahkeun ka hiji awewe sugan jeung sugan bisa robah eta akhlakna ternyata lain kalaka robah bikin angot lami kalamnyan begitu rumah tangga jalmi istrina hamil usia kandungan neme tilu sasi der eta jalmi ramakna ngantun naon eta jalmi ngantunkeun jelas ayana di alam barzah disiksa ku Allah Subhanahu wa taala. Hartos alur ceritana jantan ayah hiji jalmi keur waktu di dunia kalakuanana maksiat tuluy-tuluyan eta jalmi ditikahkeun ku ibu ramana neme nikah tilu sasi langsung ngandung usia kandungan tilu sasi eta jalmi geus maot manten begitu maot lepet ka alam barzah disiksa ku Allah keras-kerasan dar ganjang carita na eta budak lahir ke alam dunia neme usia 3 tahun setengah budak neme maca bismillah bade ngawitan ngaos eta rama eta budak geus disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala tina siksaanana jadi jelas ku ayana ieu fakta anu berbicara jelas amal urang terwaktu di dunia tapi ka ibu rama urang anu parantos ngantunkeun. Alhamdulillah mantakan urang peryogi putra anu soleh teh Bu hoyong tegado putra anu soleh terakhir anu penting ayeuna mah sok we urang anu kaduana aya carios sami dina ihya keneh diuningakeun aya hiji jalmi kasab ku golongan wali eta wali ngalangkung kana hiji makom eta sahibul makom berdisiksa ku Allah keras-kerasan disiksa ku Allah nepi ka dicaketan ku eta wali nah ari anjeun geuning disiksa abdi mah teu mampi wae kana amal abdi keur waktu di dunia cek eta wali na teu boga anak anu teboga anak anu masih kena hirup teu aya keturunan anu masih kena hirup gaduh nah atuh teu ingeteun ka anjeun duka teuing saha atuh anak anjeun teh nu di dunia nu hirup keneh teh si anu eta wali begitu beres kasap anjeuna langsung didongkapan ngaran si anu ditaros ari anjeun gaduh ibu rama nu tos ngantunkeun gaduh terang anjeun kaayaan ibu rama anjeun keur waktu ayeuna keur aya di alam barzah duka teu terang mun teu terang rek dibejaan ku kaula randa meureun ngabejaan mana dibejaan ieu teu apal begitu nah kumaha kitu inong bapak kaula keur ayeuna di alam barzah ayeuna inong bapak anjeun keur waktu aya di alam barzah ayeuna keur disiksa sok anjeun ari abdi kedah kumaha tuh da ngaranna ge jama bodoh nya ari abdi atuh kedah kumaha ayeuna sok anjeun kudu ngalobakeun duka sok anjeun ngalobakeun amal sok anjeun ngalobakeun sedekah jariah urang geus maklum geus kaceluk ka aun-aun kawentar ajagat raya eta hadis idza mata bu adam in qata'a amaluhu illa min salasatin sedekatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih sedekatin jariyatin aw alwaladin sholihin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah begitu eta jalmi putra putrina anu masih keneh aya langsung ngayakeun riungan begitu ngayakeun riungan langsung cek urang mah tahlilan urang cek urang mah tahlilan saur basa urang mah der ngayakeun teu ngeunep poe teu ngeunep minggu teu ngeunep
sumawona bulan atawa tahun eta jalmi langsung kasat deui ku golongan wali nepi ka eta jalmi geus diangkat tina jurang siksaanana ku Allah Subhanahu wa taala. Bu, Bapak, apa mang ya heula? Da urang teh ieu teh alam dunia teh sakedeung deui. Ieu alam dunia sakedeung deui. Kiamat. Punten. Abdi mah calik rada di beh tengah sok rada empot-empotan bujur teh. Nakunaon? Allahu Akbar tingali kaayaan di beh tengah. Maksiat geus umul bawa geus teu kahitung maksiat. Kan kena jalur selabintana anu disebabkan jalur wisata tiap malam minggu parak tapi kajam obat eta motor mobil ngalep ngaguru begitu ditempo sa motor pasang-pasangan awewe kan ukur sakarieu make baju anana teh dihanapna saeutik deui kana sungapanana. Ngan aneh sim abdi ngaji nepi ka jam 2 nuju pasar pun kan sanesna ngadares nepi ka jam 2 rip eta dugi kakeun naon ripuhna lebet angin aneh eta awewe kok teu bisa lebet angin kira-kira na eta naon rahmat atanapi istidraj naon sababna kempo Firaun teu pernah aya sejarah ka Firaun kudu rieun sirah. Coba terus dan pengersa guru orang menakut itu sejarah na Firaun pernah rieun sirah teu pernah tapi paehna ku Allah tuh dina Cileuncang tapi kamanehanana ngaku jadi pangeran naon sababna harta bro di juru bro dipantok ngeleh di tengah imah hayang awewe tinggal ngicep burusuh awewe tapi teu dipake syukur kalah ka dipake tafakur bahasana manehanana nepi ka ana rabbukumul a'la. Naon ieu tamsil iktibar kanggo urang tabiru ya ulil albab yuk urang berpikir apapun yang telah terjadi anu parantos dipayun sok urang berpikir ayeuna. Numruj paehna ku Allah dipaehanana teu pira diasupan rametuk kana ceulina teu pira. Ina ceulina teh asup rametuk teu pira. Ai rametuk gede teh. Alit ya. Ngan rametuk anu asup ka Numruj sagede piit teu pira. Ada pantes atuh da Numruj bisa berpuluh siku, muter 70 siku atuh. Disesuaikan urang mah teh pecekrek leutik atuh rametukna ge. Coba lamun rametuk anger ti zaman Numruj nepi ka ayeuna urang begitu digeger rametuk rek kumaha kajadian urang. Numruj oge langsung modal. Naon eta? Napikakeun saking manehanana ku senang-senangna ngaku ana rabbukumul a'la didongkapan ku Nabi Ibrahim teh kalah kangajak gelut ka Nabi Ibrahim. Ai Nabi Ibrahim atuh dilawan. Nabi Ibrahim jeung Allah kan. Ai Numruj. Ge cenah boga pangeran Numruj teh pangeranna teh cenah sabaraha? 30 lebih soalnya pangeranana. Coba gitu sok orang berpikir apapun yang telah nu disebut Pak Tabiru ya ulil albab teh yuk orang berpikir kurang daras jelas tingali kumaha cerita kaum Nabi Lut tertengah-tengah anjeunna melakukan asik dina kemaksiatan di jalan lalaki jeung lalaki awewe jeung awewe. Artinya lalaki aja lalaki dan nonyol lalaki mana teh ari awewe kurang
aya teh awewe anu leuwih pan ari awewe mah kurang pan mana teu ngalagokeun nya kan ada terus pada gara duit iya cek urang mah lesbian keur tengah-tengah enjoy keur tengah-tengah asik melakukan maksiat dari ku Allah nepi ka bumina digeyong brai belah geus belah langsung dilelepkeun deui ku Allah antara bumi jeung bumi langsung digeyongkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Eta kejadian persis seperti kejadian di Palu anu disebutkeun jembatan Paris anu nyambungkeun ka hiji pulau anu dipake maksiat ku eta zaman ayeuna sakamari anyar keneh kejadianana sabaraha taun kapengker. Kumaha eta kejadian abdi ngobrol jeung hiji jalma eta jalmi keur waktu aya di Palu terus eta jalmi dadina eta kejadian aya hiji pendeta anu ku Allah disalametkeun kan eta teh hiji pulau keur tengah-tengah asik maksiat judi LGBT geus puguh awewe jeung lalaki lalaki jeung lalaki awewe jeung awewe keur tengah-tengah kitu eta di pulau nu aya di Palu brai ku Allah dibelahkeun di tengah-tengah langsung jalma diinformasikeun mah ngan cara 3.000 padahal eta jalmi anu yakina nepi ka 15.000 jalmi polisi dukating sabaraha ratus unit cenah nyebatkeun teh 300 unit polisi anu ngajaga ketat eta pamaksiatan nepi ka keur tengah rai dilelepkeun deui ku Allah begitu dilelepkeun deui digoyang ku Allah serat anu ilmu ngentep sampe leres teh dikoclokkan tuluy-tuluyan leres begitu dikoclok tuluy-tuluyan korojo cai disapu habis di luhur bisi aya anu tinggalan tidak menutup kemungkinan terjadi di Pangandaran terjadi di pantai-pantai anu sejen tidak menutup kemungkinan terjadi di urang naon sababna selama jalma murah ngalaksanakeun maksiat berani ngalaksanakeun maksiat tidak menutup kemungkinan di kampung urang terjadi seperti itu kahartos teh bener dipalih kulon ada sok rada sok rada punten abdi teh rada tugug gitu naon sababna hiji geus nginum cai Sukabumi anu kadahan di ditu mah ya Allah leuwih kulantaran deukeut ka Kampung Teluh di ditu mah aya Kampung Teluh Bu barudak usia 15 tahun eta lalaki geus barogaan Teluh abdi urang Cikirai kelahiran di Ranto apa teh Ranto ada tepat jin di Ranto lain Cikirai eta abdi dituding tukang teluh selama 3 tahun jadi ieu teh tukang teluh ieu teh beungeut ieu teh ya 3 tahun abdi dituding tukang teluh teh keun bae da ari anu melak cengek mah pasti bakal ada sorangan jong teu kudu didoakeun ya Allah si anu kahar cengek mudah-mudahan sing lada kitu kana taraknya atau nu ngadahar gula mudah-mudahan urang ieu not-notan butut pisan ya teh atuh operator teh ieu teh ya kurang rokok lain rokok atuh menta ke tukang hajat atuh sakeuliu weh oh jadi ulah nyalakeun tukang sistemnya meureunana ambek-ambekan teh meureun cai meureunannya kan urang teh kudu ahsin alal muhsin bener teh sing tiasa ngagawe eugeun kahadean ka jalma anu nyeun di antawisna udah geura lup-lup kieu ieu teh ganti mikna kudu ku awi sugan gantina di antawisna kahadean teh urang teh kudu ahsin alal muhsinnya gawe kahadean ka jalmi anu nyuguhan teh kudu ditampi cenah eta teh kurang tampil heula nya ya.
cai hanet da ieu teh lah ngawar bekakeun bae ka lanceuk ge nepi kana naon dia teh tukang teluhnya di Sukabumi ieu teh rada keras mun eta lam jadi kieu kajantenan aya kiai diulam ka daerah Cidolog eta kiai usiana teh 50 tahun begitu turun tina panggung gagaduhanana percanten teu ka sede kalapa eta teh caket ka kampung Teluh aya dia anu masih kene anom keur tengah-tengah ngaos torojo bangbung 7 dicentang bangbung langsung ngajungkel abdi we ngaos ka urang dinya ka dinya Allahu Akbar panjang we ceritana ngan alhamdulillah abdi ku Allah ditangtayungan alhamdulillah ngaos kiat we hampir 2 jam ya cenah jalmi anu macam-macam nate lang-lang lingling beungeut cida orang Tasik dilawan aduh bohong ketang eta mah nang Tasik dilawan leutik-leutik kepenek kata karena sudah karena sering kan naon teh jadi tidak menutup kemungkinan ketika kampung Tawang ketika kampung Cikirai kampung mana wae oge terasik murah melaksanakan maksiat tidak menutup kemungkinan ketika bendu Allah geus turun dari turunan adab ku Allah subhanahu wa ta'ala na'udzubillah subhanahu ayeuna geus akhir zaman sok ketika umbul balwa pamaksiatan geus tak terhitungkan sok buru-buru orang sing deket ka kiai sing deket ka ajengan sing mikanya ka kiai mikanya ka ajengan buru-buru lumpat ka tempat-tempat anu mana eta tempat teh dipake tempat ilmu dipake tempat zikir ka Allah sholawat sareng tasbih tahmid ka Allah subhanahu wa ta'ala secara dohirna secara pribadina mengkaji kana naon bae anu geus kajadian di Palu kumaha kajadian di Palu tuh nya naon we ayana hatur nuhun ya Kang nya mudah-mudahan sing dipaparin amal anu soleh nya sok poho deui tapi ka mana ieu teh geus Teluh mah kumaha di Palu aya hiji imah anu disalametkeun ku Allah imah saha imah habaib di eta bumi sok didawamkeun baca ratib al-haddad lain mangeran kana ratib lain tapi keberkahan Allah nu diturunkeun ka eta imah nu didawamkeun baca ratib alhamdulillah satu pun kenteng teu pernah ragrag malahan imah nu diharepna hancur imah nu ditukangna hancur eta imah ku Allah disalametkeun jadi tarik kesimpulan sok urang sasarengan nyeueurkeun amal naon di antawisna qiraatul Quran sok di kampung-kampung ieu baca semarak baca qiraatul Quran naon sababna tingali Presiden Erdogan ayeuna Turki geus se-internasional menang nilai K17 anu asalna negara terburuk negara terbelakang tapi setelah Erdogan menginformasikan ngatakeun ke seluruh masyarakatna hiji diwajibkeun berjamaah diwajibkeun qiraatul Quran awewena diwajibkeun tutup aurat ternyata bisa dihitung dengan jari langsung ku Allah ditaekeun derajat eta negara yuk kembali ka urang sok imah masing-masing kamari cenah nguping informasi
aya cenah jalma anu loba kahilangan duit cenah aya cenah nu boga tuyul gampang tuyul mah hayang teu kudu boga tuyul second kuring ya di ditu boga tuyul cenah cek batur tuyul second lain gitu maksudna sim abdi ieu teh kajadian teh percis di kampung abdi di kampung Selaawi eta di Selaawi cenah nepikakeun si teh Eti si teh Eti ical acis teh panyepeng acis tabungan hampir 5 juta si mama mertua si mama hampir 1,5 juta anu ecek anu keceh kene anyar kene hajat kepikan budak jam 12 di etang cenah jam 1 di etang teu aya 12 teu aya 200 abdi teh ngobrol lelege kanan gitu papan kudu legeg ayeuna mah kan legegna ulah keluar tina hate gitu keluar tina hate mah legegna keblog gitu keluar tina hate abdi teh kieu we nah kata tangi Kang Haji caket teh nganu bumina adat ka abdi si teh Saida nah nguping-nguping si teh di dieu nguping suara anu ical acis nya cenah si ade oge ical acis hampir 5 juta terus si mama heuh bener Haji teh tah geus aya nama kilah legegna teh tak kuring ngobrol kieu pokona abdi mah teh teuing kumaha da asa ngobrol teh asa sadar asa henteu gitu cek abdi teh kieu ieu teh da ci teh abdi mah ulah hari ganing naon eureun tina pagaweanana sing nepi ka ngagoler jeung jelema sanggup asalkan sanggup yuk masyarakat urang bebarengan naon urang baca rotib iraha waktuna lamun rek bebarengan lamun rek di imah masing-masing heug di imah masing-masing neme ngobrol kitu pada amat teu dilaksanakeun alhamdulillah nepi ka kiwari teu aya deui anu pernah kahilangan acis katarak di Gus ngan ulah kadeh kieu ulah sok aya jalmi kamari ditu cenah kumaha cenah abdi teh dia hayang usaha cenah hayang berkah hayang usaha yang maju segala cite atuh sok biasakeun atuh rotib al atos wah cenah baca rotib cenah naon boro-boro rotib Quran ge cenah Codai, ye, kudu nate kieu prinsipna bujang peperi ning Quran mudul maca sok atuh aurat mah tingali naon aurat baca rotibul hadad rotib al atos wirdul latif eta mah sanad anu teu sanad di alawiyah tariqah habaib insyaallah urang bakal disalametkeun hoyong disalametkeun urang sok urang amalkeun ku urang roti bahadad roti al atos da eta teh anu ngagaduhanana teh para wali sanad itisolna teh ketika urang ngamalkeun amalan para wali insyaallah urang ke bakal disambut ku para wali bakal dikumpulkeun jeung para wali ai urang coba urang ieu mah abi berpikir gitu nya nyalira so kadang-kadang ai kuring engke maot euy roh kuring disambut ku jin atau disambut ku Abu Jahal atau disambut ku Firaun cik naros ka ibu nu jujur engke begitu maot hayang disambut ku saha hah urang entos ngamalkeun tariqah para wali urang mah boro-boro ka para wali pan kaajengan ge mika ngewanya hata nya anana teh eta we keur butuhna majikan hayang ngalairkeun lumpat ka kiai cek kiai teh teuing aing ka milujieun terus teh aja di dia teh dumi kangewa ka kiai hah aya teh datang ka dia ku aing urang bere caji gitu mewah kakek gagabah ulah sok kewa kaya akibat dari perang ngewai kakek ulah kiai santri tah
tanyakeun Kajang Jenal kamari keur ngadamel kobong awewe. Si wapa budak Ciade ceprot di kampiling. Kumaha tanu nampilingna? Pagawe bang jarak saminggu dicopot jadi pagawe bangna. Jadi doakeun ku geuning saksi la bumi jeung langit, anti kudu ngadoakeun batur goreng. Eta mobil bodas. Tanyakeun ka Kajang Jenal bisi teu percaya bisi kuring bohong. Tak mungkin aku harus berdusta. Paling anti aku berdusta karena satu-satunya berdusta itu adalah akbarul kabair. Mungkin kuring bohong kabojo kuring tuh aya hafal kan. Eta jarak 2 mobil jarak 2 minggu mobilna geus eueuh langsung. Eta manehna kumaha ayeuna jadi kurang kolektor, tukang kolektor. Ditampiling nanti sabelah kumaha kuring kobong beres tekung sililah aya nu mere duit di Surabaya 100 juta ti orang handap 50 juta jadi 150 juta cek dewek teh Kajang bapak usia teh cacak sabelah geus menang 150 juta komo lamun duanana meureun 300 juta nya Kang Haji nah itu sia ditampilin ku dewek deui ayeuna talancetna budak eta tah si wapa ngaran ka kiai ka santri montong mika ngewa euy kumaha hirup urang ngewa ka kiai ngerak ngewa ka santri orang kieu we nya kuring lamun nu ngewa ka kiai geus maotna sina sorangan heuh abu sina sorangan heeh nyewehan boeh sina sorangan keun tak oke nih hayo diangkatkeun sila ngagali kuburan sorangan angkatkeun akan sia sila lompang kurang keun sila lompang sorangan ke kuburan napok sia ya Allah robina baru kumaha kitu ngewa ka kiai ngewa ka santri teh ya Allah tingalikeun aliman hiji jadilah anda sekalian sebagai alim alim teh kiai tukang ngawuruk guru urang hiji au muta'alliman atawa jadilah urang sebagai muta'allim samuta'allim teh urang ngaji au mustami'an jadilah urang sebagai mustami' muhibban jadilah kurang sebagai seorang anu mika cinta ka kiai mika cinta ka ajangan ka santri ka majelis-majelis anu dicaritakeun eta dicaritakeun dari ilmu wala takun khamisan ka ade anjeun ulah jadi nomor kalimana saha nu kalimana jalma nu mika ngewa ka kiai naudzubillah summa naudzubillah sok dimulai anjeuna dimulai ayeuna upami teh mah di dieu aya nu mika ngawa ka kiai ya Allah Rabbi sok urang buru-buru hilangkanlah perasaan itu karena perasaan yang akan membawa madarat dunia akhirat sok tanamkeun rasa cinta ka kiai ai pokoknya kada kiai mah cenah atuh sok kudu dibere wae cenah kiai mah ih goreng patut eta pemikiran deh ya kiai mah cacakan itu satu kuring tingali yang kobong lain takabur lain tadusan bini mah yang kobong tingali dua lantai beak hiji M kan pasil kulir ke masyarakat nya ulah dihilang dari jaya anu masihan kerjaan bumi ayeuna kerjaan bumi naon ieu dicaritakeun teh paralun lain takabur hiji geuningan sok loba anu sabab punaon nu gaduh sangka bahwa kiai teh lah jangan naon kawin ka santri bobol hade di paraban kuut atuh jawab we kurang atuh keun bae hut oge ari telihna mah telih hut naon beas lah jamar hade di paraban kukulhu atuh riweuh teh ngaduai sing loba nu modar atuh teu kudu riweuh eta
karena damel bumi itu di ditu bade ngacor ena dua anak sadayananya 130 meter bade kecor teh tapi kata rojol eta jalma aya jalma datang aing mah cenah ustaz cenah ieu cenah menang sumbangan di mana cenah pokna teh eta ka dewek abongkena dewek tara usaha nyaho dewek na usahana tengah peuting niup lilin hitungan ku pamajikan kuring nu kaluarna naudzubillah ketang kudu kikituan eta jalma kuring teh Pak lamun kuring narima kana sumbangan ku imah ulah kieu kagok lamun narima kana sumbangan ieu imah ku naik ka lantai ka-7 mobil Fortuner kudu geus 5 siki jajar di jalan kan ieu masalah duit bahasana ku Allah engke bakal ditanya min aena ila ma anfaqahu hiji ila ma'an pakau gampang ngajawabna gampang nasurkeunana ketika ditanya min aina imana ieu sumber duit aing teh ngaku teu kudu riweuh teu apa buka ti mana-na abis bisa ngajawab da gulu dewek di ku Allah kere kumaha teh teu ditengal ku Allah tah ieu tah ieu terus jam sore enggak sih es di mana jam sore ya? 11. Apa biasanya sok saya jam kan? Kan biasa lagi ulah lila. Aing ngaji mah. Jam 11 we. Kamu kalancep. Asal puguh ya dewek bayaranna. Jam 11. Ai kerja mau lancep nah santai ya. Doa eta teh kigituan teh ieu. Ngaji hayang dibayar aing mah moal hayang dibayar nya aya anu mere mah teu naon gitu doraka ketang ulah eta teh ulah sabab eta teh kaluar tina kaikhlasan jadi ikhlas nu mere ikhlas nu narima gitu maksudnya akhir kadang eta mah tak itu jadi kabeh urang ulah sok goreng sangka ka kiai teh kiai galuat abongkeuna kiai puguh eta teh jerona teh kitab dibungkus di wadan ku proposal deuleut kiai tong ngaliwat ka urang bawa eta sumbangan gageun ngeun imah tutupan pantok tulakan goblok eta jalma nu kitu kiai teh astagfirullahaladzim jadi panglempur oh cenah kiai mah hayo ngawas sebab sedekah aing manehna tara sedekah ai sedekah ilmu tingali dina hadis mang utama sedekah adalah sedekah ku ilmu sok bayar kiai sedang ngomong sajam sahurup bismillah ba wungkul urang mapatahan di papatan kiai dibayar kurang kudu 1000 dinar tah catat gegabah kan kiai mau mata bisa ngomong ari ngupingkeun nama malah deh iya deh mabablam sorana ibu-ibu ada ngomong sakane dulu itu kiai gelo iya gelo nah hartina babadia kuma al alim wal muta'allim syarikani fil khair alim jeung muta'allim itu adalah babarengan tina kahade iya kartos sok urang balik deui karena pokok tadi adalah urang teh hiji tasakuran janjenal nikah anu kaduana urang alasim abdi ngahaulkeun kersana pun bapak sang ramah nyatana mama teh urang doakeun nada doa ti sadayana mudah-mudahan janjenal tadi sakali disingsia janten keluargi anu mawaddah warahmah sakinah salamina aya di bawah naungan mardatillah oge pun bapak ibu rama urang sadayana mudah-mudahan urang calik dia tempat janten kebanggaan kanggo anu parantos ngantunkeun amin ya Allah ya robbal sok untuk melengkapi kudu kumaha supaya urang hoyong gaduh putra putri anu soleh tur soleha
Abahkeun guru karsana guru urang sing paparin yuswa anu panjang tur barokah. Para putra putri saleh putukna sing janten putra putri putu tur saleh tur salehah amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang kembali deui kudu kumaha supaya urang gaduh putra putri sasih kan cek tadi ge urang teh kudu jadi kebanggaan orang-orang terdekat. Saha orang-orang terdekat teh minimalna guru ratu wong atua karo terus kudu kumaha tepira nganti lo hiji tarbiyah qoblal wiladah kartos kartos sadayana bu kartos naon bu tarbiyah qoblal wiladah teh naon cenah bu bapak naon cenah tarbiyah qoblal wiladah teh ai tarbiyah teh pengurusan ai pengurusan urang qoblal wiladah kana janin urang qoblal wiladah satu acan ngalahirkeun mana hiji prosesna adalah tarbiyah qoblal wiladah. Prosesna tarbiyah qoblal wiladah. Awas, catat. Awas, bukan sanes John. Sperma anu pianakeun ataupun calon anak urang kudu halalan thayyibah. Naon cenah? Halalan thayyibah. Kumaha ari halalan thayyibah teh? Eta sperma teh tina sari makanan anu dikonsumsi ku urang. Lamun sari makanan anu dikonsumsi ku urang halalan thayyibah, insyaallah ketika dijadikeun putra ataupun putri urang moal mantap angel ngadidikna euceul ngawarahna. Naon sabada sumberna geus puguh. Sumberna teh naon cenah? Halal. Kartos dimulai kasabna keras deui dimulai naon bae anu dipaparinkeun ka bojo urang teh kudu sing leres. Naon sababna kudu thayyibah. Aya sejarah mengatakan mana dina ihya diuningakeun aya hiji Syekh nu kating sabaraha hiji putrana ngan anu penting sadayana putrana geus dipaparin kasab ku Allah Subhanahu wa taala. Ngan aya di antawis putrana anu teu acan dipaparin kasab ku Allah. Ternyata aya teh lep-lepan wae. Lebih kan habis ya teh. Eta hiji putra can dipaparin kasab ternyata eta hiji se manggil ka istrina ibu ari ibu atuh pernah konsumsi anu kirang halal. Eta saur ibuna saur istrina apa abdi mah teu kantos nuang katuangan ti melalui tangan batur naon bae anu dituang ku abdi adalah pamasihan ti kersana apa. Ya ternyata setelah musyawarah kaemut eta hiji jalmi naon kantos gadoh sapi peras bae teh misi wae teh kantos gaduh teh jauh teuing bakumaha teh kantos gaduh sapi peres eta sapi kantos kaluar ti mana kaluar tina kandangna lumpat ka kebon batur ngadak jukut batur eta ibuna
kantosna eueut cai tina susu eta sapi terus lek di eueut eta hiji teh langsung saha anu boga kebon langsung kebonna dibayar cukup tak dibeli tanahna langsung ku eta syekh teh diwakafkeun dibikeun ka ulama dibikeun ka kiai eta ternyata eta budak keundak jam langsung harita kene ku Allah dipaparintasan ku ayatna ieu sejarah geus jelas makanan anu dikonsumsi ku ibuna makanan anu dikonsumsi ku amana jelas kudu halalan maha ieu teh euy mana Mang Iwan teh mie kabel aya teh mie kabel Susulan. mie kabel butut ieu mie teh yang di Sukabumi yang halus lah. Coba. Dak batu. Halo. Satu tarikan sedih lo nah genangan jadi jelas katuangan anu dikonsumsi kurang ternyata kudu halalan thayyibah kade emutkeun urang teh kedah teh kieu cai anu di kurang ieu teh halal atawa haram subhat atawa kumaha leuseuk cai anu dikonsumsi katuangan anu dikonsumsi ieu teh halal atawa haram. Insya Allah biasa urang ngajaga katuangan insya Allah putra putri urang sadayana bakal soleh terus soleh amin ya Allah ya Rabbal kasab urang teh naon kade kasab urang teh bisa jadi ngajualan bujur anu disebut naon dah ngaranna teh germo geus jelas eta duit teh di mana kade anu kaduana tarbiyah indal wiladah mana tarbiyah indal wiladah pengurusan kurang begitu budak gubrak alam dunia sebab budak alam dunia itu adalah aya bedana seperti kaset kosong belum ada rekaman apapun makanya budak begitu lahir ke alam dunia sunat di adanan belah katuhu belah kenca di komatan terus teu teuing kanji henteu. Ya ada nanti paling katuhunya. Mun aing kakara boga budak we, kulung adan bari belah kenca. Bari lain adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jika teh alhamdulillahirabbil alamin. Lah itu adanan belah katuhu sok komatan belah kenca sabab apapun anu didengar ku eta budak pertama anu bakal mengetuk genangan cepil eta budak adalah kalimatun thayyibatun kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mantakan dina hadis diuninggakeun sok sunat budak ketika gubrak ke alam dunia di adanan begitu deui urang ketika urang rek mayunan Allah alam barjah teh di alam kubur urang sunat di adanan jeung di komatan aduh tas satrasna tarbiyah indal wiladah aina tarbiyah ba'dal wiladah ta ieu anu paling susahna tarbiyah ba'dal wiladah sok kadang-kadang urang sok beunang katipu ku budak geus eta mah kudu sakola we ayo masantren teu dipikirkeun punten sanes abdi ku pedah naon istilahna teh ses abdi ku pedah nyepeng pasantren paralun
non pangna kitu sakola penting masantren leuwih penting. Naon sababna? Lamun urang sabab sakola mah tinggali dibaca kurang ge geus sebenarnya. Sakola itu untuk mengimbangi kehidupan dunia, sedangkan pesantren untuk mengimbangi kehidupan dunia jeung akhirat. Punten sanes abdi ngabulkeun keluargi terang panginten si Agus ayeuna teh diganti ngaranna jadi Abi ngaranna teh putra cenunuh ti putra emak anu katilu. Agus sakolana sakadar nepi ka SD pesantren teras dia geus pesantren anjeunna kumaha anjeunna tingali anjeunna hubunganana lain jeung orang Indonesia unggul jeung orang Arab hubunganana jeung orang India hubunganana jeung orang luar hubunganana naon membuka perusahaan nepikakeun manehanana ieu dicarioskeun teh tahdusan bini mah nya jadi kebangga dicaritakeun teh bangga kuring boga alo model kitu gitu nya bangga eta teh nepikakeun perusahaan Syekh Ali Jaber perusahaan Syekh Ali Jaber anjeunna nepikakeun ketika rek meeting tanpa aya budak eta teu jalan rek kaluarkeun duit boro-boro hari ganing ulah-ulah gede 1000 rek kaluarkeun duit tanpa aya tanda tangan tingaran budak eta teu bisa kaluar duit. Insinyurna tanpa aya budak eta rek ngayakeun meeting teu daek meeting. Naon eta teh? Kecerdasan otak teh lain hanya sekadar sakola, ternyata kecerdasan otak itu apapun anu dimakan ku urang kudu anu halalan thayyibah. Awas, halalan thayyibah. Kantos nu tadi teh tah ieu tarbiyah ba'dal wiladah. Tarbiyah ba'dal wiladah sok urang kudu bener-bener nyakolakeun budak teh lain sakadar sakola unggul kudu 2 sekolah. Abuya rek dibere gelar profesor doktor mangkaningan sakolana dengan ukur dugi ka SMP sakolana nage tapi ayeuna rek dibere gelar profesor teu ditarima henteu. Urang mah yang gelar teh wapan ayeuna mah geus dibalik ayeuna teh dunia sudah terbalik. Urang kota geus hayang jiga kampung kehidupan kampung tapi orang kampung geus hayang jiga kehidupan kota ayeuna teh geus dibalik ayeuna teh. Urang kota mah jalma teh geus jebrot ka pesantren, orang kampung mah nyebrot ka kuliah. Antenan kuliah di mana tuh di Bandung. Abdi gaduh wargi nu calikna di kampung ka Bandungan, anjeunna kuliah di mana? Di Bandung. Ceuk anjeunna aya tempat kuliah, begitu eta sup ka eta tempat kuliah, urang teh jiga kapuk menang niup dina pada urang teu boga pangeran. Teu boga pangeran teh. Naon eta teh? Perkuliahan Mu'tazilah orde lama anu sumberna ti Yunani anu mengandalkan kana akal urang. Hartos anu kaduana eta ya Allah cenah eta tempat kuliah subhanahu golongan awewe beurang mah sikep make tiung sikep pake baju segala rupa itu ya kumaha ari penting setiap malam minggu manehanana aya di diskotik karo cangcut jeung kutang. Kartos tak? Kartos lu di tukang garita tah catat sarerea. Jadi ulah hanya terfokus pada pendidikan sekolah unggul jeung kuliah ulah ingatkan pendidikan pesantren utamakan sabab teu aya deui lembaga anu mampu membimbing akhlak manusia adalah lembaga kepesantrenan. Ingat Rasul pertama dilungsurkan ku Allah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Lain makarimal ilmi tapi makarimal akhlak, rek nyampurnakeun akhlak manusia. Al akhlaku wal adabu fauqa kulli ilmin. Akhlak jeung adab-adaban itu adalah di atas segala
Karena tinggali Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan saya lebih mencintai jalma anu memiliki akhlakul karimah ketimbang jalma anu memiliki ilmu tapi tak memiliki akhlakul karimah. Iblis di mana ilmu na iblis, lebih ke mana ilmu na iblis. Al-Quran katalah jadi dosen malaikat 80.000 tahun, jadi juru kunci surga 80.000 tahun. Hiji tertanam dina hati na eta iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin, ternyata memiliki akhlak. Jadi kuncina akhlakul karimah kaharta sadayana. Itu adalah di antara misi pesantren salaf, itu adalah membimbing, membina supaya jalma memiliki akhlakul karimah karta sadayana. So, mudah-mudahan putra putri urang sadayana sing dijantenkeun putra putri anu soleh tur soleha, insyaallah mantakan abdi mah kabarudak dak euy di ieu pasantren. Hiji prinsipna eueuh putra kiai, eueuh putra petani. Dua, eueuh nu loba duit, eueuh nu kurang duit. Tilu, eueuh nu kasep, eueuh nu kurang kasep, eueuh nu geulis, eueuh nu kurang geulis. Naon sababna? Ketika aya perbedaan bakal tertanam bitrut takabur, teu pantes dewek mah kiai kudu ulin jeung jalma kitu, bakal kitu timbulna. Ketika tertanam bitrut takabur, takabur yang bagaikan benih akan tumbuh dina jiwa santri anu pada akhirna ketika ayat sekecil apapun tertanam sifat takabur, yakin ria jeung kaaju bakal muncul dina hate hiji jalma. Lamun geus muncul masalah kitu, apa yang akan terjadi? Laknatullah, naudzubillah summa naudzubillah. Mantakan di antara anu ngawaris kana takabur itu adalah ku ilmu. Catata di antara anu ngawaris karena takaburi itu adalah ku ilmu. Lamun ilmu na tediban jeung akhlakul karimah. Loba di antawisna nu ngawaris kana takabur teh boga beungeut ganteng, ngawaris kana takabur awewe boga beungeut geulis, ngawansur ngawaris kana takabur boga dunya, ngawaris kana takabur asa aing pangna. Mantakan abdi ditu prinsip ka santri ti dieu teu aya perbedaan ti A nepi ka Z hayu urang babarengan. Lamun A KB, lamun B KB, ulah aya istilah perbedaan. Pangapunten sanes teu menghargai ka putra kiai, tapi ketika aya istilah perbedaan bakal nyimpen bitrut takabur, takabur anu sapertoskeun benih anu pada akhirnya bakal tumbuh dina jiwa raga manusia. Ketika aya takabur sapaket bakal muncul ria, hasud, iri dengki, bakal aya dina hate jalma. Ang berat-berat adalah ngurus penyakit hati. Maka yuk orang kembalikan karena mah orang sok orang bersihan mana orang sadayana tina penyakit takabur ujub ria, takabur hasud, hiri dengki, jahil kaniaya. Sedangkan eta sifat terpilih bulu cek bahasa kasarna nama sapertoskeun kapuk anu hiber katiup angin, mungkin wae entrep di mana wae ge, mungkin ujub ria takabur entrep di pemerintah, entrep di kiai, entrep di masyarakat, entrep di sawae ge, timbulna asa aing pangna. Kartos teh yuk miliki sifat tawadu, yuk miliki sifat mengatakan tinggali Syekh Imam Ghazali begitu keluar bumi hiji anjeuna rasa pangkinana. Kedua Imam Ghazali begitu keluar di bumi ngarasa pangpakirna. Katilu begitu keluar di bumi ngarasa pangbodona. Eta anu orang kudu dimiliki. Begitu orang keluar di bumi lempok batur, masya Allah, batur bagus hebat amalnya. Lempok jalma tukang maksiat, jalma keur maksiat, mabok sugan eta kumaha? Kumaha? Kade.
kumaha cek urang teh kudu teh ieu jelema ayeuna maksiat sote buat teuing suatu saat ieu jelema dibukakeun taufik jeung hidayah ku Allah ternyata ieu jalmi jadi husnul khatimah. Ieu abdi calik di Sukabumi selama 2 tahun ngurus tukang mabok, ngurus jalma tukang masang togel. Alhamdulillah ayeuna tahdu samina bifadlillah wa birahmati eta jalma memiliki masa depan hebat, memiliki keluarga hebat anu asalna eta jalma jeung kasarna tukang segala rupa. Mantakan sok ayeuna kade, mantakan tadi sarupa ngarasa guru urang, pandangan itu tergantung hati yang mendalam. Ketika hati goreng patut, apapun yang dilakukan buat jalma, sebaik apapun dilakukan eta jalma pasti bakal goreng. Beres. Sejelek apapun dilakukan buat jalma, ai hati na bersih, insyaallah bakal hati. Pandangi orang-orang terdekat dengan memiliki hati rahmatan lil alamin. Tingali Kangjeng Rasul Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar di Gunung Tursi batu oger bekan di tajongan mana ngaran Muhammad, mana ngaran Muhammad, tapi Kangjeng Rasul ketika nguping Sayyidina Umar pada itu saur Kangjeng Rasul, Islam suatu saat bakal aya di tangan Umar. Mangkaning Sayyidina Umar ke keayaan kafir. Leres tuh. Tapi terang pada terang kurang sadana sejarah sahab Bal'an bin Ba'urah, sejarah ulama bersiso kumaha akhirna jadi jelas surgana Allah lain jang kiai, lain jang petani, lain jang jama bengar, lain jang jama fakir, tetap surgana Allah ketika jalma anu memiliki dina hatena wa ka Allah dihiasi ku amal anu hade miliki hablum minallah hablum minan nas, hade jeung Allah, hade jeung jalma hartina memiliki akhlakul karimah. Insyaallah sedengkeun eta taya di kiai, taya di petani, taya di tukang ojek, taya di mana-mana, itu adalah jatah khusus hidayah jeung taufik di Allah Subhanahu wa taala. Saeutik jalma sok dilipu mah lain dia, lain teu saeutik jalma sorbana bada kopeahna obat suka dikumpulkeun. Naon? Tapi eta jalma boga sifat ujub ria takabur asa aing pang kiaina ditanya ku sakumaha jalma leutik bade ka manten Pak Kiai. Goblok eta cacakan yang kiai geus itu komode kumaha bangsatna kantos teh. Jadi sok miliki akhlakul karimah, miliki akhlakul karimah hablum minallah, miliki akhlakul karimah hablum minan nas. Zahir batin, zahir kudu kumaha urang jeung papada jalma, zahir kudu urang kudu kumaha akhlak urang jeung Allah. Hate urang kudu kumaha, hate urang hablum minallah, hate urang kudu kumaha urang hablum minan nas. Insyaallah bakal derajat di Allah bakal menanti di depan orang. Naon anu mukakeunana karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Surah Allah udkhuluha bisalamin amin. So anjing gitu. Hayang orang sadana surganya. Insyaallah mudah-mudahan orang sadana dijantankeun ku Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal kumargi pangintenan dah. Ieu teh sok bilih langkung teuingnya. Kapan cai ge aya diwadang kana gelas aya pinuh teh mah sok mudal mana tah. Nu betahna na pas ka sakieu tah tapi can minum ieu. Kurang di teh lah nya. Paduana ngadadoana sim abdi pangintenan salik di ditu insyaallah abdi teh hoyong naikeun darajat kampung urang, naikeun darajat desa urang, naikeun darajat kecamatan urang, kabupaten urang.
Kita alhamdulillah, mudah-mudahan bifadlillah wa birahmati insyaallah urang sadayana canak darajat di payunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge pangdan utamina nada doa nabi sadayana wabil khusus tikarsana Kang Haji kasepuan para guru-guru sim abdi sing dipaparin manahan anu ikhlas anu kaduana nada doa nabi sadayana abdinya pembasantren di ditu mudah-mudahan masing tambih-tambih barokah, tambih-tambih majeng, tambih-tambih nyandak kemanfaatan kanggo bangsa, kanggo negara, terutama kanggo negara urang sadayana. Sabab urang teh teh kieu begitu urang teh salitelanya punten salitela pan urang teh teh meureun kieu nya bahasana manu kiber ninggalkeun naonna sarangna ai maung paeh ninggalkeun naonna belangna ai gajah paeh ninggalkeun ai jalma maot tetep paeh maot jalma mah teu pantes jalmi maot ninggalkeun jasana. Apa jasa kita yang telah kita berikan terhadap agama? Apa jasa orang yang telah kita berikan terhadap keluarga? Apa jasa orang yang kita berikan terhadap negara? Panjangnya sobi kukenang selalu nukidalin supaya orang diingat apa yang jasa kita yang telah kita perbuat terhadap orang-orang terdekat. Tak eta emutkeun ku urang. Insyaallah orang bakal jadi kebanggaan orang-orang terdekat. Lain orang hayang dibanggakan, tapi jadilah kita semua menjadi orang-orang kebanggaan orang-orang terdekat. Guru ratu wong atua karo anu aya keneh merasa bangga, anu tos teu aya oge ngaraos bangga. Nah itu pangintenan abdi sanes yang lami-lami insyaallah abdi ngeda doa ci sadayana insyaallah mungkin sonten bade berangkat di abdi ka Sukabumi. Mudah-mudahan abdi di perjalanan diselamatkan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rupina pandan sadacan ditutup sim abdi bilih aya bahasa anu kirang marna carita anu kurang pas dina manah bapak-bapak ibu-ibu sadayana sim abdi nyuhunkeun dihapunten bade ngahapunten sadayana. Alhamdulillah mudah-mudahan kasayan ibu-ibu bapak-bapak sadayana masing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah